Panen euy. Sa? Naker naon? Dik, aing keur nempohan lele pugu yo. Lele. Lele nah sia teh. Nah kitu. Berdesan. Nah kitu. Aya kitu. Sakitu aya kitu kumaha? Kayak lelean ieu. Ya aya lah tuh 2 balong. Godeognya. Gade ngan aing teh keur butuh duit rek. Butuh duit. Heeh. Awa nu butuhan lele. Anu butuhan lele. Kela sahanya aing teh. Bar teu asa nu nawarkeun ka aing teh sahanya kela. Oh, si Oding. Si Oding. Heeh. Emang osok si Oding? Oh, sok si Oding. Sebayalah aing mah da itu butuh duit aing mari. 2 balong bae diborongkeun gope lah. Lah, membungkeun kumaha we sorangan? Nah, ket. Komisi ka aingna mana? Ku sia jualna 600 atuh ame menang. Kagok aing mah 2 balong wan ieu na saha nu teu daekeun 2 balong 600. Kalau 51 dek kenapa ku aing komisi dengan 100 aing nawarkeun na. 650 jualna ku sia. Tah, mun kitu rada leuheung aing oke. Heuh jig, susulan si Oding na tuh jig. Dagona tuh. 2 balong gitu. Karena gede deui we. Lumayan aing 150 ge bisnis kecil-kecilan we ieu mah ya. Nomor rosot tuh. Ding. Teu nyangka aing ka sia Ding. Nah teh nyangko naon goblok? Anjing teu nyangka sia. Senormal teh Ding. Ya normal goblok. Anjing saheula ieu teh aing. Aduh. Ding praku jeung ayam-ayam ting mah tuh Ding sia mah. Jeung hayam naon ai sia? Aduh, sia meni kos awewe. Awewe loba di tuh Ding. Beuna naon sia jual mawa awewe? Heuh eta sia tadi moroskeun sana. Aduh, geus aung kena ayam mereka kituna. Ai sia anak kumaha mun reuneuk anak narang tuh. Morosot tuh, pan ieu na logor. Sama parah anjing ih. Parah Aing. Aing bisnis yo. Bisnis naon? Bisnis lele Ding. Kapan bareto maneh? Nanyakeun ka aing. Loba eta. Aya 2 balong Ding, coba gerde lelena. Bener sia. Bener aing mah Ding. Geuna mah tuh. Di Aing. mana? Di dieu ya, Bra. Ya, Bra. Tah. Iya, Oding. Tah, Si Oding. Oding di dieu. Di sini sal. Oh, di sini sal ieu tah balong tah 2 tah. Hiji 2 tuh. Heeh, Ding bisa erek mah gorde pisan ya. 2 balong. Aduh, nasia. Nusi isal. Nusi isal. Tapi gue rayaan mah gede. Lah, najis aing sia eta masuk tarapuguh. Mau adi mah asli gede dan geus nempoi mah lelena. Bener. Bener aing mending mal gagal. Sia kalah tinggal renang cungur. Erek moal 2 balong. Hayang sabaraha? Bae lah 650 diborongkeun tah 2 balong. 2 balong. Heeh. Geus ku aing ayeuna dibeli 1/2 genep. Sia dari 1/2 genep cungur. 650.000 na jadi 1/2 genep. Heuh, sok ayeuna ku aing di duitan 1/2 genep. Yang kesuargaan. Sawergaan kumaha? Hareup teuing eta mah erek-erek moal-moal aing mah da teu maksa ieu. Tadi na ge da nyalse aing mah. Duit da aya ieu teh. Kan lah itu da heeh. Ieu teh mah panen ding. Segede teuing. Ai tadi cek si burik cenah keur butuheun duit. Oh, butuh duit teh mana aing saha butuh duit burik. Mata sia ngomong ka aing. Anto Ding, da sia mah duit lagi loba ketang. Sok sono puguna hayang sabaraha? Sia. Geus bae lah 600 sok. Kira-kira sama genep ratus. Geus sabaraha tuh? Geus 500 ku aing di duitan. 500. Seburik bere atuh. Bere kemana? Cih, sia manaha? Nga 500 nih si burik udah dibere ku aing. Ya heueuh. Pancan kadempo-dempo acan laukna ge na kumaha? Geus bae lah ding. 450 we bersih ka aingna tah si burik bere. Heuh geus atuh bae lah. Heeh sok 450. Sia 2 balong nawarkan yang wae dibikeun gope. Sok tah. Iris. Aya aing. Di si Oding ngoni mari. Oh, deukeun Ding. Nah. Besoknya Oding. Naon? Hong, kiamun geus dibangkat laukna. Pan ayeuna macan kadeuleur laukna ge. Bangkat heula. Tinggal mental we kasih Odingnya. Da geus deal-dealan ieu heuh nya. Turun pisan ning. Urang tuluy aya perlu heula euy. Nya. Heeh. Sok we ala we kabeh tah. 2 balong. Heeh. Ayo nya. Ayo Ayo dah, bisi Odingnya. Oh. Balik sumur ka aingkeun ke. Heeh, tempoan heula tuh lelena tuh. Aya Ding aing apal da nempuh kamari ge. Loba sa Ding bakal ade. Geus ayeuna mah uang ngetes heula. Panguakeun jejer tuh di luhur. Tapi aing dibere bener. Benar jung bawa. Awas semua teu dibere. Gampang atuh sia. Ding, menang lotre ieu mah euy. Ai lauk baradag ieu mah. Coba 2 balong deh. Setik deui ieu mah pikayaeun teh euy. Geus deukeut ieu mendekati. Jadi, siap Bang tes. Siap. Nah ieu mah meuni
ting celebuk acan bro. Kapan lele badag, di ngarang lele badag pasti dihandak pun lele lalu itu teh. Ila luhur. Gitu. Heuh sok da ku sia. Iya, aing pomo kamari ge lobana mah ieu. Sia keur naraona nih. Nguseupan. Sia nu arek jangan nguseup da laukan. Laukan naon? Heuh laukan lelean ku aing si bangkat kamari dijual. Sia nguseup naon? Aduh. Nu bener, Bang. Atau aing katipu? Katipu naon ket? Katipu ku saha sia? Jing. Ku aing geus diborong Bang, ieu 2 balong kasih Isang. Ngaborong naon sia kasih Isa? Lele ieu 2 balong. Nah lele saha ku nyuk lele manu aing geus dijual ku aing kasih adek Kipli. Cih. Atuh si Faisal nipu ka aing. Nah kumaha sia burik? Ah, nyoteun aing teh si Isa sampai komisi lain ka aing. Komisi naon komisi? Panalena ge eueuh. Nya nagis teuing aing kumaha geus sangkeul raragoan di dieu. Neang sia aja bakal ditumbung aing komisi lah. Nah ajis aing ek neangan si Faisal. Tuh minta komisi ka kawadoyok da geus dijual cenah lelena ge. Nah, di oding ka dieu kan cek sage panitia. Sia kos nu aredan bebel. Meuli lele kosong. Si Faisal nu edan mah lain aing. Ding komisi lain ka aing ding. Sia ayo we komisi. Lah, Pan lelena ge eueuh. terus ka aing mau komisinya. Sia anjing ek Ding, eueuh kaya ding ge. kan main gua sampai bayar lah ding. Nah, eueuh. Sia. 20.000 bayar ding. Saruana sia jeung si Isal goblok ek nipu aing. Nyebutkeun lele alus, lele garde, lele mana pan eueuh geus di bawa cenah. Pan bisa. Ding komisi aing mah. Iya 20 ding jeung jajan ieu mah. Cuma minta ke bapak sia atau ke ditu. Cungur. Si Faisal geblok di kalaka.